Mang, pas kata terketinggaling ngojek nama ka mana wae? Aya we di imah. Tadi mah. Oh, Nah, alhamdulillah euy boga proyek 5M. Ini sih urek nu emang euy. Lu beureut tuh. Gay arek mah. Naon wae teh, urang nu teh sabaraha eta? Di mana teh? Hayang. Aya tuh. Hayang doang nya di imah urang proyek 5M. Ih, ada euy, nu atuh urang teh. Hayang sebar M nih. Pani mah em pancen cek mah. 5M urang mah bogana teh. Naon wae teh mah pagawean mah. Masak, nyapu, mengesetrika, terus mencuci. Jangan yang tuluykeun guys. Atuh teh mamang. Pagawean awewe meureun. Eta proyek 5M, kayak di imah.